di akhirat. Ulah boga pikiran bahwalah di Indonesia mah aman ye, eueuh julad jilid runjam ranjam. Aman lah. Ku ayana aman di dunia engke di akhirat bakal aman gitu. Leuwih dahsyat di akhirat. Bakal dibelem, dipanggang, dikulub, jaga di neraka. Geura dipersiapkeun bagi pezina-pezina nu ayeuna lolos ke di akhirat bakal dikulub. Panas cenah kiaina, caina kiai tadi di neraka. Wallahu a'lam. Kula ge can orang jaga ditu. Jeung embung ge ka ditu. Ngan bejana beca Kangjeng Nabi panas. Ai Kangjeng Nabi mapan layab tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu informasi langsung ke Kangjeng Nabi mah langsung tinunyeuna yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema zina dikenakeun sanksi ukuran zina anu haju kena sanksi sakumaha. Ceki musannif nurutkeun cekawal asah istiraqut tagyibi halah hurriyatihi wa taklifihi. Zina anu haju kena sanksi teh syaratna ngasupkeun ngeuleukeun bobogaanana hiji nyana status merdeka, nomor kedua taklif dewasa. Tuh gitu. Ukuran ngeuleukeun teh sakumaha kiai supaya jelas? Ngeuleukeun teh hartina ngasupkeun. Ngasupkeun. Sakumaha cenah kiai ukuranana? Ngasupkeun helm gegendingna. Tahpan air lalaki mah aya gegendingan. Eta teh akan tergantung kumaha jelemana. Aya nu 1 senti, aya nu 2 senti gegending eta. Aya anu 3 senti. Gitu. Tah etana tah. Lamun gegendingna 3 senti kakarak diasupkeun 1 senti doang, can wajib dihad. Can kakarak 1 senti doang mah. Aing kumaha ngomongna atuh. Aing ngomong pikir wakos kieu tah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kakarak 1 senti, encan 2 senti, encan. Lamun nu gegendingna 3 senti. Jadi kudu asup sagegendingna. Sahelm eta karak kena saksi. Jadi kakarak padu mewel doang mawel. Henteu.
Aduh ya Allah, oh ya Rabbi Karim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yai ukuran gegending teh bisa dikayahokeun atawa henteu? Ieu bisa. Jas sifatan-sifatan jelema teh nuduhkeun urang lamun hayang nyaho kabobogaan awewe kanyahoan dina kitab ja aya lamun tarangna nong-nong jerona nong-nong bisa dibuktikan sok gerage hayu ge oh bisa ya teh aya di kitab da telokos gitu kitab naon cenah ge weuh teh rahasia moal dibejaan ke sia nulian kitab eta bae deui lamun tarang dempak jerona dempak jadi jerona teh kumaha nong-nong jeung teu nong-nongna siapa sok aja kata terus sok aja di kitab gak ditulis bang eta kos gitu nomor kahiji nomor kadua dina punduk mali terusin wae kos gitu lah kajahoan punduk dina punduk eta nandakeun lamun dina pundukna teh ieu rata tulang kadeuleu jerona hepe wajeun kumaha ge hepe bae tapi lamun pundukna rada aya dagingan pan sanajan kuru ge punduk mah beda bae aju tulang hareupna teu kadeuleu tah di jerona ge Guys, loba lah, loba guys, loba. Lalaki. Lamun hayang ngajahokeun gede leutik jeung panjangna nu di deuleu jempol sukuna. Lamun jempol sukuna gede panjang geus moal mislek. Lamun jempol leutik atuh leutik deui bae. Tah jadi jangan nama jempol. Eta nomor hiji. Nomor kedua dibeungeut ayan. Moal teruskeun mah. Ge, sakitu we dibeungeut bababari biasa. Ta ieu mah lamun aya hiji lalaki zina jeung hiji awewe kabeneran can asup gegendingna karak newel atawa kakarak sasenti doang can kena sanksi mun geus asup saha syafah karak kena sanksi. Kiai kumaha lamun aya lalaki eueuh gegendingan diciptakeun ku Gusti Allah bobogaanana teh eueuh hasapahan atawa pernah terjadi nyana tabrakan kagencet gegendingna jadi kuari lempeng we eueuh gegendingan ta ieu ngukur zina nu kena sangsina kumaha ulah hese mun lalaki eueuh hasapahan eueuh gegendingan ukurkeun kanu aya gegendingan cara ngukurkeunana
dedeg pangadeg awakna. Dedeg pangadeg awaknanya nama pendek neangan coba nu pendek kosnyana porosotkeun calanan. Coba sia sakumaha ukuranana guru geuning si eta. Lamun nyana dedeg pangadegna jangkung neangan nu jangkung. Nu jangkung gegendingna sabaraha senti akur geuning si eta. Gampang nu hese. Nu hese geus araranggeus kabeh ge. Urang mun bacaan kitab bae. Boh kitab nahu, boh kitab sorok, kitab fikih, kabeh geus araraya, tinggal macaanana doang. Ngan maca kitab mah haju heuai. Boro-boro nu teu bisa, nu bisa ge heuai bae. Dianggap obat tidur gunana kitab teh. Coba ge urang lamun rada harese bae kana hees cokot ge kitab. Urang kieu moal kebal. Moal kebal haju ngerelek bae. Kitab ka mana nyana ka mana? Oh. Eta kitab. Memantaki khairun ma'al marhum teteka tuturkeun ku urang kabehan disebut bagai Kiai Kokok Beluk. Artina kokok beluk teh kiai anu tilok ngomong jeung di mana kapanggih teh serem luar biasa. Teu katuturkeun teh dina ahwal nyana di hareup aya meja di luhur meja kitab. Di tengah aya meja di dinya aya kitab di dapur aya meja di dinya aya kitab. Di emper aya meja di dinya kitab dek diuk di mana bae aya kitab kos Kiai Kuari percis diuk di hareup aya tipi diuk di tengah aya tipi di gigir aya tipi di dapur aya tipi malah leuwih Kiai Kuari mah di WC aya tipi. Kiai Kuari mah tipi teh ya pohara. Keur ngisi nonton tipi keur ngisi. Keur ngisi. Masya Allah. Meureun geus akhir zaman teh kiai teh datang ka pohara cinta jasa kana tipi. Baheula mah cinta jasa kana kitab. Mentang terlepas di kitab ulama cinta jasa ka ulama geus di akhirat digiringkeun jeung ulama pantes sebab ahwal da kuari kitu geus urang kuari lamun cinta kana HP di akhirat teh atuh digiringkeunana jeung RCTI jeung TPI jeung RRI jeung naon deui kana. Tuh kan sia menyaho bae kan. Tuh, atuh pagawean sia eta mah. Masya Allah, sedih jasa pada orang di akhirat aja digirikeun kitu. Henteu boga pikiran kieu. Tah aing umur kuari geus 55 atau 60 janu geus nonton TV segala HP geus. Aing madeg papegatan bae lah kuari jeung nu kos kararitu aing mendek jeung Allah bae jenting aing tinggalin zaman ge di ortodok ge ku kabehan ge aing mah bodoh aing mah asal Allah bae ridoeun ka aing. Eueuh tanu nekat kitu eueuh. Komo Kiai Golkar wah. Kiai Golkar mah geus tama paling-paling tama geus mawatan teu beres. Cek Kiai Golkar teh ngeunah bae. Aing mah teu kitu. Ieu mah nu kitu Kiai. Sanajan teu kitu ge Kiai kitu ieu. Beres. Tah jadi disyaratkeun kudu tagih. Nomor kedua taklif. Kudu geus kataklif jadi lalakina bale awewe lah bale
sebab can kataklip kapan encan tertulis pagawean encan kataklip teh can mukallaf jadi kudu geus kataklip lamun aya hiji awewe umurna kakarak 78 tahun can balik lalakina umurna kakarak 11-12 can balik lantaran zaman baheula mah aya nu sok disebut kawin gantung hubungan kolot jeung kolot betapa erat ulah datang ke anak ieu engke terlantar urang kawin ke budak leutik dikawinkeun ngaranna kawin gantung sah biasa kawin sah nyana iimahan bareng lalagaan padahal geus dikawinkeun ulah ge hayang tah bae kos kitu tah ajeun teu ieu ya baheula nu banta kulantaran baheula mah eta teh tani atuh si anak nu lalaki teh ku kolotna teh jung maneh tuh bantuan Pak Anung besi dek mawaan surubuk bantuan besi erek ngoyos bantuan besi maneh dititanaon jung bantuan padahal mah geus dari nyetoha baheula eta kos kitu anak awewena kitu bawalos ka imah anu sia di ditu besirek ngondong masalah belajar ngumbah piring los jadi tulus ta eta teh padahal geus ditikah kabelah dieuna kan nyana nanya bah kula sih kudu ditahan ka imah eta bae kunaon sih bah teu kunaon lain aju di dituna bager jatah ka kula emang kunaon gitu lama kula osok haju titah ulin jeung anakna emang kunaon sih sekali 2 kali katilu kali dibejan sia geus ditikah